Ya, kamu masih kebiasaan boga duit teh. Beli itu, beli ieu. Cik lah atuh. Tosok sekali dibeli. Kebutuhan orang ge loba beas nu kari itu gas beak. Anger segala dibeli anu. Sayangan da kita yang matur di teh. Deh. Hayang we nya. Kode ya yang diperhatikeun ya. Deui. Udah, ari teh hordengna ka mana? Aya di si teteh lain. Pangneangan ke tarasi urang ngaliwat eta mah. Sek magrib. Sok. Oh bener katang da teka tapi ku abi. Oh, teka tepi naon? Hei. Nah, eta, hei. Haminakeun kursi. Yeuh. Naon? Salah. Nya bener make kursi sih, bener pinter oge. Salah. Cicing. Ieu mah kudu kiri urang capeng di tadi sok jadi tuh. Naon deui? Dan teu ieu abi teh teu budeg. Kadiekeun. Meser tarasi. Nya meser tarasi. Nah, tuh kursi. Meser tarasi. Terajel. Si Audeg keur naon ya? Urang titah ieu beli rujak petis asa jalalangan kieu. Audeg. Kumaha teh? Asa jalalangan kieu, punten lah pang belikeun rujak petis. Emang si teh tiasa? Heeh, abi ieu janghul, jangar hulu pang belikeun nya. Nya antosannya ada asa aya kata teh. Heeh. Aya ada dagang sih mang itu namang atepna ge. Teh, Naon gancang Teh. Hah? tuh. Tapi rusak hiji, tapi lumayan lah jangan main bulu tangkis mah. Nah, bae abi nu ieu. Heeh. Rujak petis, lain ngajak bulu tangkis, rujak petis janghul ieu. Nya hayu teh bulu tangkis mah di mana teh gorna? Rujak petis, petis bonteng, hui nu kitu. Gampang teh ari kok mah itu we itu biasa di gor biasa nama da sok aya gorna oge. Rujak nu dicoelkeun rujak bonteng, hui nu kitu. Gedang. Rujak. Rujak petis. Yang bulu salah, lain bulu tangkis. Ari abi sugana si teteh bade bulu tangkis sana sabinya anak ieu. Rujak. Aduh, ya kan kita penting teh karaokean. Pangenakeun mik aya sabaraha hiji di garasi. Ma, Pangenakeun mik aya sabaraha hiji di garasi. nya siapa? Sok itu nge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 genep. 11 kali genep 20 genep. Alah. Asa kula bari dunungan rek diganti jika nomornya. Jika nomor manehna gajian tinu meta bisa loba 3 kurang anger antep we heula ieu ge aduh keneh. Keramik teh nu di garasi teh aya 60 genap. Keramik. Nah, bet diganti apa da malus keneh keramik teh. Cek saha keramik. Lain siapa nih loba gaya padahal pake heula nu aya tuh ngalalebar duit teh. Gusti nu Dipake mungahan, dipake lebaran lumayan. Padahal ngaganti keramik mah. Lain keramik. Mik. Separuh napasku ku hembuskan dengan senyummu. Mik di garasi dina karung. Pokoknya itu mik. Sugan teh ditah nitung keramik. Aduh.